Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sadayana simkuring Raisa Aulia bade ngadugikeun warta anu pernah viral. Warta ieu pernah viral di kalangan remaja nepi ka kolot. Naon eta? Nyaeta hiji kadaharan anu dipikaresep ku wargi Bandung jeung sakitarna. Telepat deui kanu tuangan anu lada nyaeta baso begal. Baso begal ieu teh menarik ti basa sejenna. Nah bisa sateacana abdi bade ngalihkeun ka rekan abdi anu tos aya di lokasi. Mangga rekan Tiara waktu sinareng tempat ti haturanan. Hatur nuhun ka rekan simkuring Raisa Aulia anu tos masihan waktosna. Abdi parantos dugi di tempat baso begal anu nuju viral di kalangan barudak ayeuna. Sateacan nyobian baso begal ieu abdi bade masihan patarosan kanggo nu gaduh baso begal ieu. Nah bisa nepi ka viral. Ayeuna abdi tos dugi di baso begal dinten ieu cuacana nuju hujan. Tempatna teh nyaman, sabab jika di bumi batur nu dijadikeun tempat makan baso begal ieu. Ayeuna abdi sareng rarancangan bade ngaraosan baso begal ieu nu dibere gratis sabab kaleresan aya Jumat berkah dinten ieu teh. Isian basona teh seueur pisan. Dagingna oge karaos sareng bumbuna oge pas. Hapunten naat. Yap. Pangkeun mas abdi Tiara. Mohon. Dinten ieu abdi bade naros ngeunaan baso begal ieu. Mangga. Sateacana namina sa? Nami abdi Hendra. Hendra. Mohon. Langsung ka patarosanna nya. Lajang kumaha. Tahun iraha baso begal ieu didirikeun. Ieu teh ngawitan teh ti tahun 2015. Baso begal ieu didirikeun ku nyalira atanapi atas turun menurun. Kaleresan abdi pelopor gitu. Didirikan ku nyalira. Kunaon anu nyebabkeun baso begal ieu dipikaresep ku budak ngora? Kusabab kan baso mah dinikmatinya pecinta baso kan ti non teu mengenal waktosnya. Ti murang kali dugikeun ka sepuh raresep baso gitu. Ngan anu jadi ngabentenkeun teh abdi mah kuahna kuah pedas gitu. Menu naon anu sok loba dipesen di kalangan budak ngora ieu? Abdi aya baso ceker, baso rusuk eta best seller 2. Gitu. Kumaha kaayaan baso begal lamun kerame kos kieu? Kayaknya alhamdulillah gitu. Nyeri cangkeng. Nuju rame nyeri cangkeng alhamdulillah. Nah, bisa diayakeunna kos Jumat berkah ieu ngabagi-bagi ka wargi-wargi anu budak sakola. Eta kan teu kaasupan mayarnya Mohon. Jadi kan modal deui itu kumaha menurut Kaleresan ieu teh aya acara kamari abdi syuting di Trans TV. Hostna teh Farida Nurhan, YouTuber ternamanya, mun panggilanna Omay gitu nya. Di pikawiatan ieu anjeunna teh abdi aya rejeki. Tolong damelkeun baso porsi 20.000 untuk 75 mangkok. Jadi 1,5 juta. Nanti setiap ada yang datang mohon gratiskan. Nyata soek abdi ka digratiskeun gitu. Jadi teu nepi ka tiap Jumat gitu. Nya gitu. Nya pami abdi aya rejekinya insyaallah hoyong nama rutin gitu hoyong namanya. Amin lah gitu. Patarosan terakhir, pami bade ngadirikeun di cabang sakintena bade di mana? Masih sekitaran kota Bandung gitu. Hoyong nama di daerah Kabupaten Soreang. Kahoyongna gitu nya. Sateacana upami teu ngarepotkeun bilih bade masihan saran kanggo barudak zaman ayeuna anu bade ngadamel bisnis anyar kos kieu misalna ti AA nyalira tiasa ngeunakeun saran aya dia tuh caketa ayeuna mah usaha sing getol nya nepikeun ka tetangga pada ngomong si eta mah goreng petut oge duitna mah loba
kudu singgetol usaha neng nya. Nah eta ikhtiarnya sungkem ka Ibu Rama, Mama, Bapak punten abdi salaku anak Mamah Bapak hoyong icalan pidoana tah eta manjur doa ti sepuh eta. Atur nuhun karena Lajeng. waktosna punten ngaganggu. Sami. Sami. Dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu mangga bilih pamiarsa bade nyobian baso begal ieu. Ngawakilan ti kelompok 7 Simkuring Raisa Aulia amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.